Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa kaum dangu sadayana, kumaha kabarna? Pamugi wae sehat jasmani oge rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu diharap ku sim kuring siang kalayan wengi. Pemirsa kaum dangu sadayana serta acana orang ngalajengkeun ieu acara dongeng, sim kuring bade ngaturkeun nuhun ka sadayana pemirsa anu atos ngalojong. Di antarana aya pemirsa di pustaka dongengnya, utami nama pengarang ieu dongeng Langlang Jagat nyata Teh Lasmi Indri nya. Didinya aya Kang Udin Pelo, aya Kang Ade Sukmana, aya Kang Edo sareng Teh Yulinda Belia nya. Kang Limruh Himat, Kang Herman Pendi Teh Hilap, Kang Rijal Puji, Kang Abimanyu sareng Kang Ridwan Anom anu aya dina pustaka dongeng sareng dina YouTube nya pemirsa. Pemirsa kaum dangu sadayana ame teh nyangkolong kana waktos, mangga orang teraskeun wae ieu hanca acara dongeng dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi, karya Lasmini Indri, wilujeng ngadangukeun. Urang tunda heula ngeunaan doan urang jago ti negeri Deungeun. Nunggeus hasil mau batul tulis Gunung Padang tiki uji layak. Puguh mah maranehna kabeh laju mulang deui ka nagari asalna. Karjingpu ka Tiongkok, sedangkeun kogen sakata mulang deui ka nagari asalna, Negeri Sakura. Ina urang ceritakeun deui kumaha lalakon tilu jawara jero kunci lawang perti. Nunggeus ngasruk ka pedalaman Tatara Sunda, anu pasti maranehna mangrupakeun jawara-jawara pilihan kelas wahid. Jadi kekentong para jawara anu geus pasti hese pikeun dielehkeun. 4 juru kunci mata angin Nusantara, Ibuyung Ambau, Nyi Dewi Kembang, Kalungkung Sakti, sarta Barong Sayat kiwari geus aya di Tatara Sunda. Kahiji anu dilakukan ku maranehna nyaeta datang ngajora ka setiap puguron atau padepokan. Setiap guru dijajal serta dipenta keterangan di mana ayana batu tulis Gunung Padang. Sababaraha paguron anu teu nyaho asal usul batu tulis geus pasti ngabigu. Tapi anu tiluan terpercaya kala maksa barejeng murang maring, anu akhirna tarung adu jajaten teu bisa dihindar deui. Dina hasil ejen wawasan para guru-guru padepokan, teu mampu ngayanan kahebatan Nyi Dewi Kembang yang mulyana. Cacak-cacak tina patelak maranehna tarareongan. Estuning maju saurang-saurang, tapi kakaraku saurang hiji padepokan sanggup ditumpurkeun serta diratakeun jeung taneuh. Dina hitungan poe hampir kana 10 paguron geus hasil ditalukeun. Tapi maranehna can manggih laratan di mana aya batu tulis anu sawarehna. Geuning melostrong geuning euy, can menangan hasil. Cek si Kalungkung Sakti tuluy urat reret ka saudaran tempat anu katenjo nama hiji tempat piluweungan. Ya, can diparenkeun we sabaraha paguron anu geus dijorang ku urang memang teu nyimpen batu tulis. Tembal Barong Sampak anu sarua bari muterkeun paneuteup ka sakulilingna. Hawa di eta tempat kerasa seger, tapi di sisi lain maranehna ngerasakeun hiji hal ganjil. Hawa aneh kerasa nyentak datang ti arah jero piluweungan. Atenjo Dewi Kembang ti tadi oge dan merhatikan ke arah anu dimaksud.
tetep seket ke arah jauh ke sorot panon melotot. Urat tarang barijil nandakeun dirina keur aya dina gangguan gaib. Itu tadi tim mimiti datang orang ka dieu kulang ngerasakan hal ganjil di arah jero. Ieu hawa memang lain serangan gaib, tapi ieu hiji hawa pengabaran kesaktian leluhung. Lengse nyarita kitu. Dewe kembang saeutik-saeutik maju ngalengkah. Dua baturna merhatikeun bari nuturkeun satu kangeunana. Hati-hati, Dewi. Kula boga pirasat, namun ieu leuweung lain leuweung biasa. Tapi merupakan tempat harareun pinuh ku medan gaib. Indo si kalukung sakti, anu geus ngarasakeun hal sarupa. Antukna, anu tiluan saeutik-saeutik maju, ngalengkahkeun anu lila-kalilaan ngeriles. Katereuy ku rejegna tatangkalan. Hal naon anu dirasakeun ku Dewe Kembang jeung Mulyana nepi ka kudu nalungtik ka jero leuweung, mangrupakeun hawa gaib naon yang sebenarnya marana aya di leuweung mana. Secara lalaunan Dewi Kembang katut dua baturna pasruk leuwih ke jero. Mapai-mapai serta naratas lembetna euri. Panon urat reret lan cingeus ka sakulilingna. Beki ditu kaayaan tetenjuan beki beda. Sisi kenca katuhu tatangkalan asa beki remet sarta daun-daunan oyag-oyagan jika ketebak angin. Anu sok padahal maranehna teu ngarasakeun aya tebakan angin boh ti arah mana wae, sedangkan hawa aneh mau nebak beki kerasa kuat ku maranehna. Kira-kira naon ieu teh kanca? Hanya barung sayat bari tetep pencingeus merhatikan situasi. Dua baturna tengah walon, puguh maranehna oge can bisa ngaduga-duga. Dewi Kembang ngancang mere isyarat supaya nu sejen ngajaga diri. Ki barung sayat jeung kalukung sakti surti bentak maranehna luncat ka kenca jeung katuhu pikeun ngatur jarak. Kula ngarti kiwari, urang keur aya dina pusaran medan gaib. Hati-hati, ulah balangah, taya gugur taya angin, tapi usik jika kapangaruh ku hiji kakuatan. Dewi Kembang ngagatawang mepeling dua baturna sangkan saya gadiri. Kesalah naon anu cik kene diomongkeun ku Dewi Kembang. Sebab sadetik ti eta gorobas seru kriung tanu titincakeun ngaradak-ngaradak ngarieup lilinieun sarta karengu jika aya sora anu di jero tanu. Dewi Kembang serta dua baturna sontak narenjo ka handap. Karasa ku maranehna di jero tanu jika aya pergerakan aneh. Seak, seak, hurung, jelung. Dewi Kembang jeung dua baturna dipaksa kudu ngajeleng ka Jemantara sabab di jero taneuh kaluar akar-akar hirup. Untung barangna gancang ngahindar, lamun teu kitu alamat barangna bakal kabelit ku eta akar sarta terus dibetot dibawa ke jero. Serangan aneh teu cukup nepi ka dieu nya sabab akar hirup terus meranjang sarta ngudag-ngudag ke arah anu tiluan. Pras.
Lain hiji dua akar anu keluar, tapi akar-akar keluar meh disalega eta patempatan. Kuhal kitu. Dewi Kembang kalukung sakti serta barong sayat dipaksa kudu ngahindar. Untung maranehna mangrupakan jawara-jawara ulung. Sanajan dibeberat serangan kekayaan ngajelang di Mantara dan nepi kabenangan masing-masing gentak suat sieut ingkahan serangan. Nalaujer kena angin gerak kencak jeung katu sarta ditungtungan ku ngajuralit muterkeun awak. Set, juralit siut maranehna sadar eta akar lain akar biasa tapi akar hirup anu ngandung wisa atawa peurah layakna peurah orai. Malahan sawarehna mah babaracatan jika ngandung aliran parna. Jadi maranehna tuani gagabah mapak serangan secara langsung. Rengsing ingkah serangan kahiji maranehna dipaksa kudu ngayunan deui. Akar-akar tulus nyalamber mudah kemana wae maranehna incar. Serangan akar datang di segala penjuru arah. Meh teu mere ruang gerak saeutik-eutik acan. Hal eta anu ngajadikeun para jawara sabrang mimiti ngeluarkan ilmu-ilmu kanuragana. Cek saliwat mah maranehna bakal jieun ripuh ku eta serangan anu taya eureun seperti kitu, tapi tetela nyalahan. Maranehna bener-bener tangguh. Yang harapan serangan senajan masih can nincak kena tanah. Sabari jujuralitan di sela-sela lesatan akar Dewi Kembang gentak ngepakeun dua dampal ka sisi. Tuluy dirangkeupkeun lebahan dada. Sabari ngahadirkeun tenaga saktina. Curalit siut. Pucara Raden Mas. Plak, berat, plak. Das. Bareng jeung rangkepan dua tapak lengan cai gemilang emas ngabarasat sekaligus ngancurkeun akar-akar hirup anu jumlahna teu saeutik. Akar-akar hirup parjaah katema ku sanjata gaib ngabentuk aura 7 rante anu katenyu samar-samar barigil tina diri Dewi Kembang. Lamun ketempok ku panon anu geus kalatih 7 rantai emas anu ujungna jiga uril-uri keris harirup sarta ngabubat babitkeun setiap akar hirup anu coba nyerang dirina. Beleg Dewi Kembang jiga gurita anu setiap hiji ranti sanggup ngabendung puluhan nepi ka ratusan serangan. Kusakitu oge geus kaukur lamun ilmu Dewi Kembang lain jenis kanuragan biasa tapi geus dincak di tarap dikdaya. Rantai emas mangrupakeun kanuragan jenis santar gaib. Sedangkan di arah lain Ki Barong Sayat sarta si Kalukung Sakti geus ngaluarkeun hal anu sarupa. Masing-masing ngaluarkeun ilmu kanuragan anu kakuatanna teu eleh jeung Dewi Kembang. Ki Barong Sayat katenyu nutuk kahandap bari nenggeleun dua tapak leungeunna kana taneuh. Akibat anu ditimbulkeunana taneuh langsung oyak jieu ombak cai. Dituturkeun kuting beledugna akar-akar hirup anu alancur di jerot bumi. Jurus anu cikene dipetakeun nyaeta jurus hanggar turus bumi anu kakuatanana sanggup mancurkeun musuh ngalewatan rembesan bumi. Sedangkan si Jawara Handar Kidul Kalukung Sakti kasampak ngaluarkeun hal anu beda jeung dua baturna.
manehna wani mapag serangan sarta secara langsung kena akar-akar anu ngandung berah ku sepasang leungeunna. Gerak sepasang leungeunna arusik jika aya panon nuturkeun ka setiap rajaman serangan akar hirup. Setiap akar anu katema ku leungeun langsung ancur. Hal anu ngajadikeun seperti kitu nyaita jenis kanuragan anu dipetakeun ku si Kalungkung Sakti memang beda jeung nu lian. Kanuragan anu dipetakeun nyaeta Sigeur Sidara anu mebandat ini serangan timbal balik. Kekuatan lawan secepat kilat diserap sarta langsung dihantar balik saharita keneh. Eta anu ngajadikeun akar-akar hirup anu kawila ngagem peurah ganggas jika tayana naon pikeun si Kalungkung Sakti mah. Kitu anu dilakukeun ku tilu jawara ulung dina enggonen ngeburak barik akar-akar hirup nepi ka beak tayan nyesa. Palataran di eta tempat nepi ka ledak sarta geheng jika sesa kaduruku kahuruan lengseng ngababad beak sakabeh akar-akar hirup. Dewi Kembang Ki Barong Sayat jeung si Ki Kalungkung Sakti geus narincak deui kana lemah. Kabeh arajeg nangtung bari nyang hareup ka hiji arah. Sabab teu jauh ti maranehna kasampak aya saurang jalma keur ngebadega bari nyerengeh seuri. Bagia para jawara. Wilujeng sumping di lawang kahiji lawang larangan. Rupina cerita orang cekapkeun heula di dieunya pamirsa. Enjing orang teraskeun deui dina judul Langlang Jagat Nagara Langit Tumuru Bumi karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pembawa rahmana. Apunten dina sumber kalepatan mapilih aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Pamunta